kuari mah ditorekat beat teu nya nundek di beat teh jerona naon lain sakadar zikir. Nu matak aya jelema asup torekat beres asup torekat asup mui batal. Norekatna batal. Lillahi ta'ala batal. Ye ulah sambarangan. Yo aing geus torekat tamat di ditu. Kuari baheula mah teu jadi mui kuari batal. Lain lalaga demi Allah batal. Maka demi Allah segala batal norekatna jadi mui batal. Lamun nu geus jaho moal daekeun keur jadi mui eureun mun norekat. Mantap, baduh, kuari mah jadi berubah. Kunaon baheula mah gaul jeung pemerintah, gaul jeung mui, gaul jeung partai. Kuari mah henteu. Pasti boga pagawean. Tanya ke urang, duh aing geus guguru anu bener ngaranna. Berubah tina jadi tina urut jeung pemerintah, jeung mui, jeung partai, jeung organisasi. Kuari henteu. Emang teu meunang norekat teh can bisa mah teu meunang. Can bisa lillah teu meunang. Mun geus bisa los. Geus bisa mah teu masalah sebab hate tetep moal ngolembar. Gaul jeung pamarentah teu hayang kana dunia jeung jabatanna. Hiji Allah asup di organisasi bila perlu nyana jadi kepala jeung ketua organisasina murus nyana lai kalimatillah melalui organisasi dikaluhurkeun agama Allah teu hayang jabatan jeung dunia beres. Bila perlu jadi presiden teu hayang dunia jeung teu hayang jabatan deuk nuntun manusia mengarahkan ke Allah. Oh masalah. Raden Patah jadi raja, Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja, Maulana Hasanuddin jadi raja, SBY jadi raja. Ngan tangkepeun sama. Engke di borgol jeung Haji Pudoli Duat. Dihijikeun kade. Sial cek Haji Pudoli sial siapa?